si goblok, dulu kan kok aing saya digawean. Nyamper dulu si anak muda euy. Anjing, eureun ya kok aing gawean motorna. Anjing, semua meureun euy, ieu mah mana keur nyamper si anak muda. Sumputkeun kok aing motorna. Iya we. Tah kun si neneangan lobok bos areta. Motor orang euy. Aduh, aing mah di mana ya motor? Tadi mah di dieu anjir. Aduh, aing mah kudu dibebejai mah kasih anak muda euy. Tuh, lewat euy. Kunaon? Ieu motor aing leungit. Leungit. Heeh. Cing, atuh aya cerita kan? Yuk. Tuh, tah motor teh urang teh di dieu dituna teh. Langsung ka maneh ka ditu. Dapaskan urang ka dieu eueuh. Cil, usaha. Teuing pugu anjir. Yo aing mah. Di tangan ya nang ka dieu ya. Bos. Tuh aya si emak euy. Yo. Hah? Jika nama ieu yo. Tah, heuh segala masih emak yang nyebutkeun motor si Jemput motor aingnya. Anu dirasa, aing mah kakara gejong, dituduh numputkeun motor. Ih, apa urang mah? Lah, manya ya maling ngaku yo. Heeh, maling aku mah penjara ge penuh, Mama Rabig. Sok di mana motor aing? Cih, nah sing sorongot kitu ka aing teh. Ya heeh. Ek sorongot kumaha pan motor aing eueuh. Sok burukeun di mana motor aing? Nah jadi si anu nuduh ka aing. Aing mah teh nyaho ke. Sok burukeun mana Anjir, motor anu aing? kita main pasaran gitu. Wan sampeurkeun gitu. Sok buru mana ngaku? Buru. Ya tanya naon sih menara-menara mah kieu. Iya motor urang leungit panglima tah dituna di dieu urang ka jero kasih anak muda pas balik deui teh eueuh. Heh bos, tadi inget teu ngagaur-gaur motor ka saha? Bos, saat tadi ngagaul-gaul. Teuing deui jalan mana mah hideung-hideung di dieu. Aing teh rusuh. Aing nyaho ieu mah maneh nya Panglima. Tah benar anak muda, tadi si bos areta ngagaur-gaur motor di ditu tuh. Jadi kok aing motorna sumputkeun. Nah, ka aing nyari kana mah eta teh. Urang di di. Sek. Tah dengekeun saha cenah? Si Bang Lima nu nyumputkeun anak. Aing mah teh pisan-pisan. Tah, teu apal naon aing pukul nama ina sekongko jiga nama yo. Heeh, sekongko tah Mama Rabig si Panglima. Asa kongkol, kan di dinya nu tadi mimiting ngagaur-gaur motor teh. Oh, yang kowe ka aing nu tua teu dosa. Tah, aing mah teu nyaho naon. Di mana motor aing? Ayo, bos. Ayo, bos. Tuh bos, motornya dianapeun tak kakak apa? Ada telepon deh Halo? Oh. Ya. Ya, si bos areta keur naon euy, kok aing gawean gitu. Oh, sok lah. Gampang atuh. Sok we. Sok. Lanjutkeun lagi gitu jeung pamajikan si anak muda, kami pas ya. Nah, ieu meureun senangna, kok aing gilikeun gitu. Saya setting atuh sok we. Ek muat mah. Masuk we kumaha. Sok. Sok. Bos. Heuh, Nakar naon atuh di dia pulang-palang di tengah jalan? iya keur telepon. Telepon? Heeh. Di tengah jalan misi ketabrak. Lah, moal atuh da di sisi ieu mah. Heuh atuh, rek mana di? Tuh arek ka ditu. Nempuh hayam. Oh, heuh atuh. Oke. Cenah teh ning sisirangan, Bos. Tuh, Ci aya di paili jeung saha ieu nya euy? ih kumaha di eta? Ih, teuing ieu paili jeung saha ya? Lah meureun jeung inung urang. Oh, heuh atuh. Heeh sok atuh nya. Heeh, Urang heeh. teh telanya. Ya wae teh sendal. Oh. Cik. Nah, ieu sendal teh siga nu si bos areta ieu, sisirangeunna sarua pisan. Alah, ieu mah teu balik. Nyai. Naon atuh gegerewekan wae. Aku teh abis marah hayam terus abis sapu. Ini, kamu naon maksudnya ini sendal sisirangan iman si bos areta? Kamu habis ngapain sama dia? Hah? Gak tahu atuh dah aku mah gak tahu apa-apa. Sepi mau nonton ya, euy. Beneran, tadi sendal aku ada 2 di sini ungu. Dua gimana kemarin ini nu si bos areta 1. Duh, aing karunya euy, bisa rumah tangga narungkan sampurkeun merasa dosa aing. Kan aku mah gak tahu. Muka adungkan. Ampun.